Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan samalihe wajib oleh wajib alaihi ing atase ya kullu mukallaf apa kohruhu maksane yasiman oleh maksa ala zalika ing atase mengkono madkur in qadaro lamun kawasa yasikul mukallaf oleh kawasa alaihi ing atase ya madkur alaihi ing atase madkur wa illa lan lamun ta'ora in qadaro payajibu mangka wajib oleh wajib alaihi ing atase kullu mukallaf opo al inkaru sengit oleh sengit biqalbihi kalawan atine yasi kullu mukallaf in ajaja lamun apes yasi kullu mukallaf oleh apes anil qahri saking maksa wal amri lan samalihe marentah wadzalika lan utawi mengkono madkur nyata inkar biqalbihi iku azaful imani kang leuwih apese iman ae aqallu tegese kang leuwih kidi ke barang ya jamu kang wajib yasima wajib al insana ing manusa ing dal ajji ing dalem nalikane apes wayajibu jeung deui wajib nate alai kasih kullu mukallaf non kohruhu maksana itu si man ra'ahu tarika syai'in ala zalika kana itu nuges dicaritakeun in qadaro lamun kawasa itu si kullu mukallaf alai kana eta mazkur nu geus dicaritakeun nyaeta maksa jeung marentah teh wa illa jeung lamun teu qadaro ma payajibu mangka wajib alai ka itu kullu mukallaf naon al inkaru ngewa benci biqalbihi ku hatena itu si kullu mukallaf in ajaja lamun apes lamun lemah itu si kullu mukallaf teh anil qahri tina maksa wal amri jeung marentah wadzalika jeung ari itu inkar ku hate teh eta adapul imani anu leuwih lemahna iman ay aqallu ma tegasna anu pangsaeutikna perkara ya jamu anu wajib eta ma al insana ka manusia ing dal aji dina nalika apes nyaritakeun kewajiban ieu kabeh jadi kewajiban ti Allah teh aya kewajiban nyaeta anu keur pribadi urang anu langsung hubungan jeung Allah aya nyaeta kewajiban urang anu melalui papada urang papada ieu namun tema urang aya kewajiban urang teh anu langsung ke Allah aya anu melalui papada urang tadi caritakeun di dieu ya disebutlah populer nama aya hablum minallah gitu hubungan anu langsung ke Allah aya anu hablum minan nas anu berhubungan jaeta jeung papada urang teh ulah ieu namun tama asa jongjon wae pedah urang geus bager gitu geus bener teu cukup. Jadi orang Islam mah jalma anu iman mah mukmin muslim mah teu cukup asal bener sorangan asal alus sorangan teu cukup teu. Asal ayeuna mun teh mah soleh sorangan teu cukup.
tapi nyaeta aya kewajiban ieu dina urusan ibadah heula urang wudu gitu rapi gitu da meunang ngaji teh dipake meunang ngaji teh nyaho rukuna nyaho tuluy ayeuna mun teu masyaratna nyaho fardunya nyaho batalna nyaho terus dipigawe enak unggal ibadah teh unggal wudu teh kitu salat geus nyaho rukun geus nyaho syarat geus nyaho batal ayeuna geus nyaho eta heula nu gede-gedena heula eta nu wajib-wajibna heula keun ke ayeuna kana pasunatan jeung kana pamakruhan nya ulah kieu ai kana pasunatan ayeuna pamakruhan fanatik kitu ai kana kewajiban pabatalan bodoh. Nah, seperti ayeuna caritakeun teh ai tinggalin ayeuna takbir anu 7 ayeuna mun teh makali dina Idul Fitri bujrut ai tinggalin Fatihah jampe katingali bodohna teh katingali bodohna teh gitu enjoy ayeuna mun teh mah cuek kumaha ieu teh ayeuna mun teh kuring teh kuduna lamun teu lah ayeuna dina nalika ayeuna mun teh salat manggihan anu kitu kudu kumaha da eueuh eta kumaha sikap abdi gitu lamun ayeuna mun teu salat manggihan ayeuna mun teu imam teu maca Fatihah gitu dituturkeun itulah matak ayeuna lebih fokus aya akang mah kana naon kana ngaji ya teh kana ngaji ku teu ngaji naon kahiji enjoy kadua eta ku dituturkeun nu salah gitu geus kaciri cinta ieu lamun ayeuna kan aya salat teh jadi ayeuna jadi tolak ukur jadi barometer. Jadi ayeuna mun teu maslahatna jeung mafsadatna kehidupan seseorang teh ayeuna mun teu aya dina salat jigana mah teh luar ti salat oge jelema teu balik dituturkeun we gitu da imam. Eta teh nya we. Da gambaranna tina salat, indukna tina salat. Jadi salat teh jadi naon? Jadi barometer. Ketika ayeuna mun teu da ieu ada imamna atuh da ajengan atuh da ayeuna mun teu nya teh dituturkeun heuh we pek teh di gambaran kehidupan teh ada tuh da ayeuna naon kokolot atuh da nya teh dituturkeun heuh we dina salat gitu. Yakin kudu bener salat gitu. Ada bener gitu keulaanan dek kolot dek imam dek ajengan itu maca Fatihah kan kitu lain kudu nanti sikapna gitu. Kitu lain gitu. Dina kehidupan kayak dek ajengan dek kolot aya dek sa ya ayeuna mun teu masalah. Kitu da tadina tina salat pan ayeuna jadi barometer. Jadi barometer ayeuna mun teh salat. Nah, ya ayeuna mun teh kewajiban geus beres urang ulah enjoy. Ka ayeuna mun teh mah heulaanan ningali teh ayeuna mun teh saimah we urang ningali saimah gitu. Cigana mah ayeuna moal teh ieu banyak. Ulah cuek ningali ayeuna mun teh anu salah wudu teh ulah cuek. Tuluy ayeuna mun teh ningali anu salah dina salat ulah cuek. Pan ieu geus kawacaritakeun ka hiji kewajiban orang pribadi sing bener dina ibadah dina syarat rukuna teu cukup ayeuna mun teh sakadar prakongkol engke teh lina salat tungkul ngarembet tina wudu tina adus tina salat engke tina kana puasa engke ayeuna kana zakat asup ayeuna mun teh kana ke bunga haji oge kabeh kitu urang geus apa geus bisa sorangan teu bisa ayeuna lepas cenah naon teh eta pan ayeuna mun teh mah non innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu kudu islahkeun fa aslihu baina akhawaikum ketika geus saleh urang islah urang ulah ayeuna mun teh mah jong wae batur teh islah teh saleh teh gitu bereskeun ku urang islahkeun ku urang tuh gitu lain masalah ayeuna mun teh teu salat wungkul kudu diprik-prik ayeuna mun teh salat tuluy ayeuna salat rukuna teu ditingali ketika salah dina salat rukun oge eta wajib gitu ayeuna mun teh mah ku urang hiji nya wajib teh ngageunggeureurkeun ngageunggeureurkeun teh di dieu teh bahasana teh nitah ngageunggeureurkeun teh dina bahasa ayeuna eta wudu ayeuna mun teh lain kitu kieu atuh ayeuna mun teh ngumah beungeut teh kieu ayeuna mun teh ngumah leungeun teh kieu takbiratul ihram teh kieu ayeuna Fatihah teh kieu ruku teh jeung saterusna kieu sujud teh gitu nu geus nyata urang nah
gitu digerakkeun. Nah geus aya namun teme digurah geureuh teh teu aya reaksi, teu aya pengaruh. Nah, jadi meureun ke yah anggap radio butut gitu meureun cek manehna teh aya nu malin kitu gitu. Maneh mah di bejaan teh kegewe. Jadi engke malin kitu ningali aya namun tema anu sujud aya namun tema 3 nya. Engke malin kitu. Gep cekel ayeuna ieu na cokorna. Ditikalkeun ku urang gitu. Bedogong ting tadi bacaan teh. Tewa ke cokorna mah gitu. Eta maksa ngaranna. Eta aya naon teu maksa ngaranna. Ku sabab eueuh pengaruh gitu ku ngomong mah gitu tah. Tuluy aya namun teh datang kewajiban kadua beban dari babatokna gitu teh. Mane aya namun teh eta teh tarang teh aya namun teh tina aya gitu. Tuluy aya namun teh eta suku aya namun teh ramo suku eta ayeuna eueuh nu nikal wae jeung ayeuna numpang wae jeung ayeuna mun teh teu mah wae. Jadi ku urang di bener tadi dikohru dipaksa gitu. Tadi mah diomongan hungkul amru ngaranna. Digeunggeurkeun hungkul ieu mah naon dipaksa. Cuman urang teh aya namun teh mah aya kayid-kayid aya syarat-syarat. Dina naon aya namun teh mah dina ngageunggeureuhkeunana jeung dina maksana in qadaro nyaeta lamun aya namun tama kawasa aya kemampuan kana ngageunggeureuhkeun jeung kana maksa sina ngalakukeun ibadah eta secara benar gitu tah. Tanya aya ka urang aya nyata aya namun pokona mah aya di mana-mana urang teu ngageunggeureuhkeun teh gitu kudu aya namun teh lain cuek dasarna aing teu wani gitulah aing teu luas sieun aya namun teh mah ieu pasayaeun gitu tah geus kitu aya namun teh mah henteu acan aya namun teh meleungit iman teh acan leungit aya iman teh acan acan aya keneh mana aya namun teh lamun teu mampu ngageunggeureuhkeun jeung maksa sina kudu bener payajibu alahil inkar biqalbi hate ulah prok gitu tah bahasa ayeuna mah geuning nyen bahasa ayeuna we hate ulah prok tapi kudu kontra gitu kudu ayeuna mun teu inkar gitu ya ngewa benci ka itu ayeuna mun teu teu pro pokona mah eta teh titik kesalah titik ayeuna mun teu bener titik ayeuna mun teu urang kade dina ngageunggeureuhkeunana gitu di mana-mana aya namun tama aya anu salah cek urang dina teknis ibadah jadi ngageunggeureuhkeun teh nyaeta ieu teh lamun sarua pada samadhab gitu. Nah, begitu aya digeunggeureuhkeun nah da urang ge boga ilmu euy kieu teh anu hampura euy mana mah aya namun teh da urang mah dina sapi mah kitu aya namun teh mah ieu teh atawa kieu nah kawas aya namun teh ulama teh pas cepet wae kawas aya namun teh masa pendapat pan aya oh gitu ya hampura ya teh sugan teh da kanya urang mah aya kitu jadi urangna legowo tah tah ieu teh aya namun teh mah di lapangan teh kieu aya nu itu aya na bersikeras gitu ala berarti keras kepala gitu Mang bodoh ngan aya keras aya namun tama kieu ketika itu aya namun tama boga pendapat boga ilmu boga aya namun takaol ieu urang aya asa naon asa dilawan gitu tah sing logawa aya namun tama urangna sing logawa aya namun aya akang mah diteangan nu kitu teh nu ngageunggeureuhkeun gitu tapi aya namun teh manehanana boga kaol boga pendapat gitu ngeunah jadi urang nambah wawasan gitu. Teuing aya namun teh macan aya nu gurah geuruh ya teh aya namun teh padahal aya namun teh Kang bebas gitu boro-boro ayeuna ku batur bat ku anak ge bebas digurah geuruh disalahkeun aya namun teh mah ngan lamun nyalahkeun kudu puguh gitu aya namun teh argumenna kudu puguh pendapatna kudu puguh ayeuna kaona kudu keteranganana lamun nyalahkeun lamun aya namun teh ngabenerkeun puguh
kudu puguh katerangan puguh kaulna ieu ayeuna mun tah nu ngageunggeureukkeun nya digeunggeureukkeun atuh da ayeuna mun tah naon pada bodoh atawa ayeuna mun tah ieu teh ngageunggeureukkeun nyaho ayeuna sakitu-kituna gitu jangan sakitu-kituna tuluy ari itu ayeuna geunggeureukkeun leuwih nyaho wawasanna leuwih luas ketika aya nah daya deui kalau anu sajen itu ayeuna teu nyaman di masyarakat ieu teh ku kebodohan mah gitu tapi lamun ngariung ayeuna mun tah makabehanana we gitu ayeuna cara kitu cara ayeuna tak ieu ngantisipasi perbedaan gitu ngantisipasi ayeuna mun tah ieu purunya ayeuna mun tah kieu di urang ayeuna mun tah teu beres teh puru-purunya meluas pisan atuh masalahna gitu jadi kudu bener-bener aya namun tam aya sesepuh anu tiasa aya namun tam disepuhkeun gitu. Masalah purya mah. Jadi di mana-mana aya namun tegas teu bisa digeunggeureukkeun geus teu bisa dipaksa, urang teu aya kemampuan, wajib we urang teh ulah satuju. Jadi teu satuju kitu lah. In ajaja anil qahri wal amri lamun geus teu mampu nyaeta tina maksa sina kudu bener cara ibadah teh sesuai jeung syarat jeung rukunna tuluy ayeuna mun teu urang teu aya kemampuan karana teu aya kemampuan teh karana urangna ayeuna mun teu nya elehan itu wanian urang ayeuna mun teu babari belikan itu na barangasan gitu ayeuna mun teu mata sehingga lamun ayeuna mun teu masalahna tina masalah eta teh teh nyaon dina kehidupan sehari-hari teh gitu di babaturan renggang tuluy engke ayeuna mun teu hubungan ayeuna mun terenggang jadi memusuhan papanjangan jeung sajaba-sajabana lah kaituna kadituna tepi ka ayeuna mun teu aya tindakan-tindakan anarkis gitu jeung sajaba adalah kadituna mah tepi ka ayeuna mun teu make korban ayeuna urang korban keluarga korban harta gitu nah eta teh nyaeta posisi tidak ada kemampuan kumaha carana ayeuna mun teu hayang mampu urangna jadi RT mau ngajasep ka dieu teh teh ka dieu mah ngajasep urang jadi RT RT mah ayeuna mun teu mah eta urang RT teh abdi teh teu wantun tong jadi RT ayo kamana kitu manya ka RT teh penguasa pemerintah pejabat eta teh ayeuna mun RT lumayan lah satajuk begitu ayeuna lain gitu atau ayeuna gitu atau orang jadi jeger gitu coba ayeuna mun teu tikalikeun Islam mah ayeuna mun teu jeger sok ayeuna ngan jeger kudu ngaji gitu jadi RT sok kan jadi RT kudu naon kudu daek ngaji jadi beres gitu ayeuna mun teu bisa meresan ayeuna mun teu di masyarakat bisa ngarapian ngan lamun ku bodoh atuh ayo ku bodoh mah ripuh ku bodoh tak itu jadi gunakeun ayeuna mun teu naon jabatan gunakeun ayeuna kawani mangpaatkeun keur ngabelaan agama Allah keur ngabelaan ibadah tuh lain ayeuna mun teu kieu nalika ayeuna mun teu kana teu baleg kitu ayeuna mun teu aya kawanina teh kitu nah kana teu bener kitu ayeuna mun teu kana urusan-urusan lain ayeuna agama coba tanyakeun tah ieu teh masih ayeuna mun teh aya iman teh cuman imanna iman anu sangat lemah mehan mencek urang meureun iman pas-pasan gitu iman naon iman kumeok gitu ada urang gitu iman kumeok iman pas-pasan iman elehan aqallu mayal jamu tegasna minimal na kewajiban ka jelema dina nalika ketidakmampuan ketika melihat ayeuna mun teu seseorang dina ibadah teu ngalakonan ibadahna atau teu ngalakonan syarat rukunna teu ngajauhan pabatalanana mimiti geunggeureukkeun
usungut urang kuletah urang. Kadua paksa sing mana katilu inkar, katilu ayeuna benci ulah ayeuna mun teu pro salah masalah we gitu. Salah masalah we ulah tapi ka ayeuna mun teu salah tapi ka teu wani hate kabawa ngabenerkeun padahal salah. Engke ayeuna mun teu termasuk engke muharramat munkarot engke ketika ayeuna terjadi ayeuna mun tama anu diinkari ku agama, anu dicela, anu dicacat ku agama, anu diharamkeun ku agama, anu termasuk ayeuna maksiat dosa-dosa, ketika ayeuna mun tama urang pribadi wajib ayeuna mun teu ngajauhanana. Tuluy ningali ayeuna mun tama jelema-jelema nu ngalakukan pamungkaran sarua jeung ieu wajib digeunggeureurkeun. Aya kemampuan paksa sina eureun tina munkar tina salahna eta tina maksiatna eta. Lamun ayeuna henteu bisa ngageunggeureurkeun teu mampu ayeuna maksa goreng-gorengna ulah pro ta eta, ulah pro ayeuna mun ayo ulah pro teh na tinggalkeun geus ngageunggeureurkeun ayeuna mun teu wani tuluy ayeuna komo ayeuna maksa ayeuna menerkeun ayeuna mun teu wani da urang teh naon wajib ayeuna engke ayeuna dihareup dicaritakeun nyata bae-bae geus ulah ayeuna mun teu deukeut teu bisa menerkeun ayeuna teu bisa ngageunggeureurkeun ulah kabawa jeung hatena atawa teu bisa jauh di dieu teh kumaha kumpul wae moal pro hate mah kitu teu pro hate mah teu kayak dicaritakeun ayeuna dihareup nyata dina wayajibu tarku jami'il muharramat wallahu a'lam bissawab.